Medan, dapur seni jadi Pupuan Kanggowan tetap maju, mudah-mudahan sukses sadayana tetap kurang tanjirkan budaya tradisi orang. Untuk kedepannya mungkin akan lebih terlaksana, lebih baik lagi, konsepnya yang lebih bagus agar Manglayang Midang terus berjaya di udara. Kahoyong nama sound sistemnya ditamihan langkung seueur. Terus dilestarikan gitu ya. Iya, ditingkatkan terus. Bayarannya naikun. Ame tiasa umroh. Moga aja ke depannya makin sukses, makin rame dan makin berkualitas para senimannya. Gitu. Dapsembut dapur seni jeung budaya. Dapsembut
Pengawasan kepada wargi anu parkir di payunan gapura tetapi di kakak gapura biasa dialihkan bagi eta mengrupikeun jalan masuk jalan masuk ayeuna banyak dialihkan biasa dialihkan ke tempat parkir anu semestinya ada nyewe sekali deui para wargi anu pengunjung dan para nayaga anu parkir di payunan gapura biasa dan langsung ke tangga panggungnya mohon sok mangga di atas bungsu mang lain 1, 2, 3 prip wanita regang gitu iya boleh naik lagi ke panggung marah lagi sedena orang saksi niwenya di pusaka kela cenah teh tak acan di pusaka pusaka satri lagi peluang
Alhamdulillah Wilujeng Sufi Roda Bapak Wali Kota Bandung Ridwan Kamil akan Abi Lampung adalah kegiatan laras bisa Wilujeng Sufi Bapak di Manglayang Midang 2016. Digiring ku Muspika Muspi Alis tampil dinten ieu nuju heula Kang. Panginten pantos madu ke aya pencak silat gitu. Dari Bukasnya Kupal Sidorong. Manglayang Midang 2016 Kang menghidupkan pentas budaya, pentas seni budaya kreatif, implementasi Perda nomor 5 tahun 2012. Oke, Perwal nomor 0. PJG Group. Aduh, kakak kreatif kepisan. Aturan cahaya lumangsung ku aku Kanada Perseni Budaya Kota Rengan KMPI. Dani, 2, 3. Sisi deh. 1, 2, 3. Bandung juara. Yang terus, yuk, lagi. Keburu nggak sah. Oke, itu jadi. iya kebina Bapak Ayah Bujengen deui Kang. Hatur nuhun pisan Bapak Emil tiasa sumping ka dieu. Masih non saamong mere ka dieu mohon ngalong Biasa nyempatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbi sirahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para wargi sadaya alhamdulillah nyece dina wengi ieu urang tiasa tepung lawung pamprok jonghok patepang wajah tangtosna dina acara anu maneuh dina acara anu tos tidak asing lagi di Senta terpadu Manglayang ieu nyaeta Manglayang Midang 2016 mohon merupakan pentas seni budaya kreatif implementasi tina Perda nomor 5 tahun 2012. Oke, Perwal nomor 058 tahun 2013 ngeunaan pelestarian seni tradisional pemberdayaan atau peningkatan kualitas seni budaya dina ngawujudkeun Bandung juara. Oke, dina wengi ieu para wargi sadayana mangrupikeun etang-etang ngameriahkeun ya. Ngariah-riah nyata hari ulang tahun kemerdekaan RI negara orang tercinta anu ka 71 tahun. 71 tahun kitu cek ama oge cenah. Oke, sesuai HUT RI ka 71 tahun tapi aya di ngarah-rah oge hari jadi Kota Bandung anu ka 200 genep tahun. Hari jadi Kota Bandung anu ka 200 genep tahun tepatnya di tanggal 25 September mendatang. Pinter pisan. Pisan. Laras. Mohon atuh palawargi sadayana dina dangat ieu insyaallah sakedap deui urang baris dihibur ku mangrupikeun pintonan. Mohon Dina wana kendang penca bisa dengan kupaguron Gumelar Tunggal Putra Bandung saatosna tadi santen orang dihibur kedua grup lingkung seni reaknya nyaeta di Bungsu Manglayang sareng lingkung seni reak Pusaka Satali warga itu pala wargi sadaya hayu orang buka wilayah acara ku sami-sami ngaoskeun bismillah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Manglayang Midang 2016 dibuka urang sangakeun salajengna paguron Gumelar Tunggal Putra Bandung Prongah Wilujeng Nyakseng.
Iya keluarga, lumangsung kalau bukan dapur seni budaya Kota Bandung, gawe bareng sarang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Mohon. Namanya dibuka ku Ibing Rampak. Ibing Rampak, Ibing Masal. Ibing Masal. Di Gumulai Tegal Kota Bandung. Mohon. Saya pisan budak aralitnya Kang ya. Resep kana kesenian. Mohon. Panca. Barangkali. Ya. Tapi ayeuna kumaha? Bibit generasi penerus. Nah, eta. Kade bibit naon gitu kan? Si bibit gurame. Lain karena hakane. Ingat teh. Bibit lele gitu kan? Generasi penerus teh. Iya, Pan urang teh maju ka kolot. Mohon. Nya. Kedah aya penggentos nanya, pengintar. Kedah aya. Harus ada yang melestarikan dugi ka.
Pupuhu Dapur Seni Budaya Kota Bandung pangarsana Kang Wawan Setiawan Gumlar dihaturanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hormateun simkuring, hapunten rada serap teh. Aya kidulur Kang Rohman di komunitas Sapunyere. Anjeunna penggiat seni budaya di wilayah Cisurupan. Aya kasepuhan oge Pak Desopandi, Kang Doni ieu teh dunungan ieu teh. Kang Doni ketua Kompepar kelompok penggerak pariwisata. Anjeunna mah SK ge SK wali kota nya, AN aku camat penginten. Terus saya tirek-rekan calung katingalna ya, bingah pisan. Oke hadirin sadayana panitia, oke wilujeng sumping karek-rekan bajidor. Ningal data mah jaipong bajidor, duka naonnya ya baru dak ayeuna nyebutna teh. Ngan nuju musim pasti dapur seni ngiring apresiasi. Enak usum band, tang apa ya band gitunya. Enak usum bajidor, tang apa bajidor lah. Aya kareus kabingah Kang Osim Guring ka sadayana. Alhamdulillah tadi sonten sigana wengi ayeuna moal senu diantos di jajaran Dinas Kebudayaan oge Pariwisata Kota Bandung. Ti tadi siang ngontek anjeunna nuju di Makassar sadayana, janten di atas nami jajaran Disputbar hanya bisa menitipkan salam hangat hormat ka seniman Cibiru wirehna wengi ayeuna teu tiasa sasarengan. Insyaallah anjing-anjing tiasa sareng. Atuh di jajaran Muspika oge keun we daya Kang Doni lah. Kang Doninya atuh Bang Inten tadi sonten alhamdulillah Bandung hiji Bapak Ridwan Kamil parantos ngalongok simkuring sapara kanca di dieu tepat 5:30 beliau datang dan berkunjung ke tempat di mana kita berkumpul hari ini. Moal seueur teuing anu didugikeun ku simkuring intina program Manglayang Midang bilih aya nu neme tepang sareng simkuring ieu istuning perjalanan anu panjang. Perjuangan para seniman anu memang tidak bisa diukur dengan mudah. Kami berada di sini sekitar tahun 2010. 57 event atau kegiatan dilaksanakan di sini. Di tanah merah ini melahirkan para seniman-seniman besar. Dek ingetin ke dapur seni, dek ingetin ke Manglayang Midang. Bra, tugas dapur seni mangan ukur nyitak nyeun kader-kader seniman anu berkualitas. Tilu teh konsepna, tertib administrasi, organisasi operasional. Kemudian dengan sasaran 3L, layak tampil, tonton, jual. Lamun seniman hayang maju cepeng tilu T, cepeng tilu L. Eta konsep atanapi rumusan ti dapur seni. Nanti paguyuban nu tadi dapur seni menempatkan dan memposisikan diri. Seniman banyak, seniman seueur di Bandung, tapi saha nu ngurus seniman? Nu jadi pertanyaan, mun nu ngajualan seniman lobanya, tapi nu ngurus nu ngolah seniman moal aya. Istuning dapur seni nempatkeun diri tempat ngolah, tempat masak tinu atah jadi asak. Eta panginten dinten ayeuna dipungkas engke aya bajidor, dinten enjing oge aya calung Jawa Barat. Hapunten nembe kauninga aya Aki Anang wengi ayeuna tah. Nya kajajaran bajidor Haji Kohar ge sasarengan. Pokona mah tokoh-tokoh Cibiru diulem ku simkuring. Urang ngaring kenek, urang engklak, istuning nunjukkeun ka bingah orang Cibiru yang dapur seni secara kewilayahan memang terbukti wilayah anu memang seueur eueup ku urusan seni budaya. Mung sakitu simkuring ngabewarakeun ti dinten ayeuna dugi kamingon urang sasarengan insyaallah saatos ieu perjuangan panitia dugi ka nyaranak ieu teh anu garaduh bojo anu garaduh hawu jadi cararanak teh kararemping teh janten ti dinten kamari terus kararemping Kang Doni. Hatur nuhun ka Kang Doni engke simkuring dibantosan ku Kang Doni janten di Cibiru tos komplit aya kompeparna. Jadi wawan mah masyarakat, dapur seni mah masyarakat. Ke aya kompepar anu baris ngokolakeun naon nu jadi udagan para seniman khususna. Margi kompepar dilebetna diantawisna ngurus bidang seni budaya. Eta panginten. Sakitu anu kapihatur wilujeng nongton hapunten kasadayana sementawis listrik diatur heula Kang. Janten kanggo jalan dipoekan heula panginten sementawis supados jalan ieu acara. Menuju dilereskeun ku teknisi. Sakitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali kawargi sadayana mangrupikeun nepi antara pangbagea di atas nami pupuhu atau napi ketua kelompok penggerak pariwisata
ke pangarsana Kang Doni. Semoga waktu di haturan. Kang Doni mangga. Hari ini ada lagi acara ini, dan semoga pemerintah, baik pemerintah daerah, kelurahan, kecamatan yang diwakili entah ting oleh saha ayeuna teh mendengar gitu teh lebih jelas, lebih genre. Orang lain aduk-adukan berjuang untuk mempertahankan tradisi, dan mereka mudah-mudahan lebih peduli. Itu aja teh harapan saya. Sekali lagi terima kasih. Saya hanya mengakomodir kaum Pepar itu dari salah satunya seni dan budaya ini dari kepariwisataan. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngatur kenuhun ka pangarsana Kang Doni selaku Ketua Kompepar Cibiru anu tos ngaduikeun biantara pangbagiana. Atuh anu salajengna Teh Koy. Iya, Kang Cus. Urang sangakeun waktosna penghormatan kanggo ka pangarsana sesepuh urang sadayana mohon kasepuhan. Kanggo ka pangarsana Aki Anang. Aki Anan. Mohon sepada tiasa ngadugikeun biantara pangbagea sepatah dua patah kata kang orang sadayananya. Yes. Khususnya kang Mang Layang Midang sareng Dapur Seni Budaya Kota Bandung. Pencinta seni sekalipun sudah memang tidak aktif bagi kami karena sudah ya usia seperti itu diantaranya. Tapi mudah-mudahan para penerus yang akan melaksanakan selanjutnya kita bisa kerjasama dengan semua pihak. Dan kemudian permasalahan harapan yang disampaikan oleh saudara Gus Dipar baik dari Dapur Seni bahwa seniman tidak akan lumpuh dan tidak akan hilang diantaranya. Jadi maju terus, pantang mundur. Mudah-mudahan saya sudah berbicara dengan Wali Kota Ridwan Kamil di lapangan Taman Pahlawan Cipadung tadi, dan sudah menggambarkan saya setuju bahwa tanah milik kita bersama di Cipadung yang telah diperjuangkan beberapa tahun yang lalu sampai sekarang belum dapat dilaksanakan, tapi alhamdulillah tadi diantaranya sudah mendapat persetujuan. Di samping seniman, ekonomi, juga permasalahan tempat beribadah dan sebagainya akan dilaksanakan. Mudah-mudahan nanti sudah menginstruksikan kepada Bapak Camat untuk sementara diantaranya sebelum dilaksanakan pembangunan agar para ketua seniman baik Gus Dipar maupun dari Dapur Seni supaya dengan Camat mengadakan rapat, termasuk mungkin kami lah selaku yang memperjuangkan mati-matian tentang tanah itu. Mudah-mudahan tidak begitu jauh nanti kalau pelaksanaan seperti ini diantaranya masih juga diantaranya nanjak, dan kemudian bagi kami sudah hos-hosan, nanti mah diantaranya akan ada di pinggir jalan dalam penyelenggaraan seperti ini. Mudah-mudahan terlaksana. Rupanya sekian saja diantaranya sambutan dari kami dengan diakhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngatur kana ibingan anu salajengna Aya ibing naon disebut natunya ibing ganda. Nya ibing ganda tiasa eta mah duet tiasa. Duet maut tiasa. Ibing duaan tiasa. Tiasa. Dua semprul tiasa. Dua semprul. Oke, aya ibing ganda ti Kamil dan Pipit.
malam ini kita dapat berkumpul di sini yang saya hormati Babin Kamtibmas, Pol, dan Ketua RW 05, jajaran Gapsenbud, Dapur Seni dan Budaya. Malam ini sudah tampil kembali ya. Sudah lama Kang Wawan saya tidak sampai ngarep-ngarep gitu diulang di Kang Wawan. Alhamdulillah dina bengi ieu. Mohon maaf agak terlambat, barusan sudah menghadiri Kopi Night dalam rangka acara Karang Taruna Kelurahan. Dan tadi pagi alhamdulillah Kang Wawan, Pak Wali sudah membayar lembur dan kita bawa ke tanah makam pahlawan dan akan dijadikan kampung seni Kang Wawan. Mudah-mudahan pangdorongna di Kang Wawan sadayana janten kampung seni. Tadi tos digambar ku Pak Wali di lapangan malih tos sok air seni naon wae di dieu kumpulkeun cenah. Ajak badami Kang Wawan namanya ayeuna Kang Wawan tadi teh Pak Wali kade kadenya sekat ngobrol sareng Kang Wawan. Mudah-mudahan sudah dianggarkan tahun 2017 sudah mulai dibangun Kang Wawan. Ya Kang Wawan tong ngontrak di tong Kalimpang. Mungkin tahu pangitan abdi ngaturkeun nuhun ngapresiasi dina acara ieu dina wengi ieu. Mudah-mudahan sukses terus ya dapat untuk peningkatan kualitas kreasi dari dapur seni. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan Kang Wawan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, penonton Bolivia berantah siap, pasang mata dan telinga siap, panitia berantah siap, Palurah ngantos berantah siap, urang bagiakeun ku pidangan Jaipong Bajidor di PJ Grup Wilujeng Nyak Seni Prung.
Nah kelurahannya siap kartus terus bisa diterima kayak Pak Lurah. Nyawanya 100.000 dengan naon. Bari 200 wah atau pisan. Bari soalnya pengamanan keamanan. Kapi hajur nyaru. Payun sadaya pemeriksaan ayah ramalan ayah para penari ayah asawarawu gitu ya sawara payun sadaya wilujeng
Sinar terang pada dana
nami panitia nada agam cukup lemur ngajemar pangapuntenna pilih seur kakirangan terkalepatanana dinaungi iyanya iya kurang sambung dina dinten enjing dinten iya wangi iya dicakapun sakianya atau sim kuring nemonot damel pun encus teh sagabit sekoi yang pamit Kang amit punur amit mungkur dipungkas ku billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cagrampes hurip Sunda. Oke, atur nuhun kana sadayana apunten di telapatan dina jalan pilih aya basa anu temarana kana manasana apunten atur nuhun kana sadayana dumagi waktu 112 anu nuhun bisa sedulurnya pilih tepak-tepak girang warna apunten pisan saditan buah saditan di sana kaparapatan ka grup PJ apunten ka PJ apunten di kalepatan atur nuhun kangge sadayana atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapur seni jeung budaya